mitra nuju ngadangkeun dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Ki Leksa. Atubana para mitra sadaya mangga ngaturkeun nuhun anu meneuti karaos ayeuna nincak bagian ka-33 nya sabada mangga namakeun bagian ka-32 margi sadinten 2 kali upload para mitra enjing jam 8 enjing nu wengina jam 8 wengi kitu dianggawi senanya di Mangga Official. Ayeuna nincak bagian ka-33 mangga nuju ngaca dongeng ieu bari ngadugikeun seueur naroskeun wartos dina basa Sunda. Nyaeta upami jam 12 siang keur memujeunna panon poe ereng-erengan nuju Tangange para mitra. Tangange para mitra waktos Tangange. Ieu waktos siang keur mujeunna panon poe para mitra pas tengah-tengah. Jangan waktu duhur para mitranya. Ya, waktu duhur dan jam 12 panon poe namina panon poe anu lingsir anu ngulon sakedik. Nah, saud istilah nama tergelincir matahari para mitra tah harita waktu duhur. Kitu nya upami mitra kantos ngalaksanakeun ibadah haji na wukuf di Arafah nyaeta waktu tergelincir matahari dina waktu siang eta waktu wukuf di Arafah di kaping 8 Zulhijjah. Mangga para mitra dongeng anu judulna Cipanon Indung karangan Ki Leksa dina bagian ka-33 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa. Ayeuna nincak bagian ka-33. Ye dongeng mung sakadar sawangan. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi acara ieu nyugemakeun. Ningali kayan karta jiga nu malaweng, Ki Jaladri nyarita deui. Kada, mana teh eling tawan teu ha? Ki Jaladri nanya. Nah, make nanya kitu iraha kuring gelo? Karta malik nanya. Mana teu gelo, tapi diajak ngomong teu dek nemalan. Torek sia kumaha? Teu sanggup ngajalankeun parentah dewek. Ulang-ulang sia, sabab eta teh ngalawan ka punuk narana. Ngalawan ku punuk ngari. Mun sanggup bejakeun kasanggupan, mun teu bejakeun deuna. Ulang gitu sia, padahal teh. Ki Jaladri amakeun lantaran karta cicing wae teu puguh jawabanana. Kuring lain teu sanggup tapi naon? Nagis teh satia ka dewek, jigeura loncat sia ka laut. Sarta geura kabur tia kapal. Rasakeun awak sia bakal hancur ku ribuan panah. Nu baris ngarecah awak sia di laut teuleut. Saterusna daging sia bakal dihakan ku laut anu lapar. Ki Jaladri ngancam atuh puguh panas hate karta. Pipikiran jeung pamadegan teu anger, pangaruh jiwa nu keur ngagolak, jung karta nangtung huntu kakerot tahan amarah, panon buncelik bakat ku amok. Rek naon sia karta? Rek ngajak ijen ka aing? Ki Jaladri munur panon mureleng ka karta nu ngabedega bangunang tang. Jaladri, ulah gagabah sia ngomong teh aing memang anak buah sia deuleu. Tapi dina urusan pamadegan jeung pamikiran aing boga tujuan sorangan. Aing moal beunang dipaksa sabab aing boga hak. Pikeun nangtukeun nasib pribadi. Jawab karta bari molotot ka Ki Jaladri. Ari anak buah Ki Jaladri nu sejen kawas nu teu malire kana kajadian nu kitu, sabab nu pating gorowok geus teu aneh, sok nu silih tunyuk irung geus biasa, atuh narempokeun bari ngajalankeun tugas sewang-sewangan. Nu ngajaga para mitra layar tetep sayaga, nu ngamudi tetep nyekel kamudi, nu ngajaga bedil oge tetep dina tempatna, malah aya nu nyarane bari nunutan. Setan sia, kumaha maksud dihansaniana ha karda? Ngomong naon sia? Kawas nu ngalinur sia geus jagjag ngalawan ka aing? Hah. Maksud dewek mah peuting ieu moal milu ngabajo, pek wae maneh jeung babaturan sejen dewek marek hee sayang reureuh, jawab karta ngomong tegas taya kasima. Ngadenge caritaan karta kitu Ki Jaladri teu ngomong deui. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan panon molotot huntu kakerot. Seak narajang ku peureupna nu puleud.
meningah hius nganyamar careham Karta, lep Karta ngelok marengan pereup kenca nu nyodok hulu angan musuh. Tapi Ki Jaladri rikat ngagiwar bari nyamerkeun suku katuhu kana gadok Karta. Seak keduk lengak Karta ngalengak bari ngahargung. Jari jeg solontot ungkad badana katahan ku kuda-kuda panon mureleng ka Ki Jaladri. Setan sia, rasakeun wawales ti aing sia bangsat. Karta meniti papereket bakat ku gemes. Jeleng luncat bari najongkeun suku katuhu. Nuri hanu dihanca te para mitra. Dada Ki Jaladri, tapi edas Ki Jaladri bangun hampangenaker. Newak suku Karta bari awak ngagilak meusan. Siak, plak, kolewai, kedebut. Karta ngagedebut rubuh. Sirah tidagor kana tihang layar nupang gedena. Rob anak buah Ki Jaladri ngaronom sarerea pada hayang lalajo. Hayang nyaksian ukir tarung. Tapi Ki Jaladri ngagebes anak buah nasina baralik deui kana tugasna masing-masing. Buriak bubar deui kerung aya angin ngaguru handaruan. Laut ngadadak motah omak pating keleger. Diadu di tengah sagara. Karta jeung Ki Jaladri menipating rarenyag. Tarung ngadak-ngadak eureun. Karta lumpat ka kamar masak. Ki Jaladri lumpat ka kamar kapten. Anak buah nanu sejen tatan-tatan dina posna sewang-sewangan. Siap keur ngaladenan galakna sagara. Nadah serangan angin topan. Ari Karta para mitra najan amek jeung gemes ka Ki Jaladri, ari nempo kaayaan kitu mah teu cicingin. Manehna ngabantu kajuru mudi pikeun ngabudi kapal sangkan teu tibalik. Lampu sorot ditungkulkeun sangkan omak ka tempo kalayan jelas, nah ka mana majuna. Ku jalan kitu bisa ditarekahan sabisa-bisa sangkan kapal teu ngaguling. Awas omak dikatuhu! Karta ngagorowok jurumu dirikat mengkolkeun kapal ka kenca. Sangkan ombak nu gede teu datang ti gigir jauh kapal kaluhur lep ka handap. Hate Karta lelenyapan pipikiran geus ka mana bae. Ki Jaladri tuluy-tuluyan gogorowokan mere komando ka anak buahna pikeun ngajaga kapal sangkan teu kalebo. Angin topan tuluy ngamuk, laut motah jiga nu ngahajarek nyiksa balad-balad Ki Jaladri. Tapi tetela anak buah Ki Jaladri galedeh hate. Saurang ge eueuh nu gempeur nyang hareupan kitu teh. Atuh kapal bisa dikamudi kalayan hade teu matak nyilakakeun. Kero deui Ki Jaladri mere parentah sangkan kapal dibalikeun 180 derajat. Anak buahna heraneun tapi taya nu baha. Harita keneh kapal malik jigarek balik deui ka asal tadi. Memang perhitungan Ki Jaladri hade pisan, harita teh kapal maju ka tempat nu aman. Hari angin ngaguruh ka tukang hartina ngajauhan daerah bahaya. Ngan omak masih tetap gede pating surung kui kawas nuturkeun. Harita Karta ngahuleng sorangan teu lemek teu nyarek panon neuteup ka hareup hatena noroweco ngupat kaayaan harita nu memang matak reuwas. Aya-aya we lalakon teh untung aing bisa keneh nyalametkeun kapal. Mun henteu wah tang tu aing cilaka jadi budak laut ye. Karta tetap mencerong ka hareup pipikiran geus ngabelesat deui ka daratan. Inget ka anak pamajikan nu can puguh nasibna. Karta teu boleh mikiran kula warga nu geus lila papisah jeung manehanana. Lila-lila laut tenang deui, kapal maju kalawan lancar. Sakabeh anak buah Ki Jaladri ngarasa lugina hate nupang bungahna jurumudi, sabab manehna nu jadi pokok dina nyalametkeun kapal tina bahaya. Adli, kapal pengkolkeun ka kulon euy. Bisi kapal dagang kaburu asup manten ka Tanjung Priok. Hayo ganjangan. Ki Jaladri ngagorowok mere komando. Kerung mesin kapal ngaguruh leuwih tarik. Ari kapal maju leuwih tarik meni nyewuk meulah cai muru ka beulah kulon sakumaha ceuk parentahna Ki Jaladri. Karta tetep ngajanteng manehna can teteg hate lantaran batin keur perang sabil. Antara nurut jeung nolak kana parentah Ki Jaladri. Keur kitu Ki Jaladri ngadeuketan Karta, pok nanya sorana leuleuy. Kada, kumaha pamadegan maneh ayeuna? Na tetep jiga tadi atawa geus aya perubahan euy? Karta ngareret lalaunan. Sorot panon jiga nu cahayaan. Hate ngadedak buleud rek nurut kana kahayang Ki Jaladri. Tapi dina dasar hate nu pangjerona tetep boga niat rek misahkeun diri ti rombongan Bajo tean. Nya kuring rek nurut we tapi kuring mah ngajalankeun naon-naon nu matak cilaka. Terus terang we lah. Kuring mah hayang keneh hirup sabab loba harapan anu can kacumponan sabab kuring hayang keneh hirup.
Ki Jaladri ukur seuri leos init teu terus ngobrol jeung Karta. Karta bingung naha naon tujuan Ki Jaladri nu sanyana. Kaayaan beuki peuting, langit beuki lenglang, angin geus leler. Laut geus tenang deui. Ki Jaladri geus marentah ka anak buahna sangkan siap-siap pikeun ngayakeun aksi ngabajo kapal dagang sabab ceuk perhitungan anak kapal musuh teh tereh patepung. Kasempedan hade, aing kudu bisa kabur ninggalkeun Ki Jaladri sabab mun terus-terusan kieu aing teh moal aya kamajuan. Tangtu hirup ka sengker. Wah, moal kapal mun geus tepung jeung kapal musuh aing rek milu ka ditu. Cek hate Karta bari nyadiakeun pakarang nurutan babaturanana. Heuleut sawatara waktu ti kajauhan katempo lampu kapal anu rumang-rumang dibarung ku sora nu ngaguru. Ki Jaladri atoheun manehna teu sirik surak bakat ku atoh lantaran mangsana geus datang karina rajang. Siap. Opatan sayaga pikeun luncat ka kapal musuh. Nu seje nyayakeun bedil bisi musuh nema ka urang. Siap. Hayu siap. Ki Jaladri gogorowokan mere parentah. Anak buahna menipahibut kabeh tatan-tatan rek ngabajo kapal dagang nuker ngaliwat kadinya. Ari Karta lain sasayagian keur perang tapi sasayagian pikeun kabur. Misahkeun diri tina rombongan Ki Jaladri baju geus dibuka. Ngan ukur make kaos oblong lantaran baju mah digamaran kalong. Minang kalambang Ki Jaladri. Lamun teu kitu tangtu dibedil ku musuh. Rasakeun sia Jaladri aing moal cicingeun, aing rek usaha satekah pola sangkan rombongan maneh katewa kudu wajib. Aing memang buronan sia tapi aing teu hayang namahan dosa ku jalan jadi bajo deuleu. Ceuk Karta dina hatena. Manehna geus buleud hate rek kabur ti Ki Jaladri. Karta asup ka kamar masak. Manehna neangan lamak bodas keur bandera bisi butuh. Parangja aya lamak urut karung tarigu gancang di bebener. Supaya babari ngagunakeunana jeung teu kacirieun ku baturna. Sanggeus tarap ti gancang misahkeun maneh katungtung hareup, kap nyekel bedil pura-pura rek narajang pangheulana. Kapal nu rek dibajo beuki sidik malah mah geus katempo kalemengna. Kapal gede pisan aya 10 tikeleun kapal Ki Jaladri. Tangtu eusina ge leuwih loba barang nu dibawa tang tu rupa-rupa. Akhirna kapal teh patepung gero Ki Jaladri ngagorowok. Turun! Turun! Sora pating saleor kabawa angin. Bareng jeung kitu obat bajag laut laluncatan ka laut kacebuk ngarojay. Tekung silila geus deukeut jeung kapal musuh kalawang bajag nu sejen ngalungkeun tamang nu make kakait. Kurawil ngagantung dina kapal musuh teh. Tungtungna ngamai kana cai kap ditewak ku salah saurang nu dihanap terekel naek meuni gancang jiga moyet. Sakilat geus aya di luhur celeng luncat ka kamar kapten. Nusa urang ka juru mudi, nusa urang ka kamar mesin, puguh kapal dagang jadi ribut lantaran diganggu ku bajag laut. Para mitra anu mulya, kapal musuh ngadak-ngadak eureun mesina paeh, juru mudi digelutan ku balad Ki Jaladri. Para panumpang masih kene jempe lantaran keur meujeuhna sarare tibra, atuh teu kanyahoan yen dina kapal aya bajag. Ari Karta harita gancang luncat ka kamar Ki Jaladri, pok nyarita bangun rusuh. Jaladri, kuring rek nyobaan rajang kapal musuh lah. Kuring minta piluanan euy sangkan hasil. Kitu ceuk Karta. Yung renit, bawa pakaran sing legap. Tapi ulah turun ka laut sia mata bahaya, bisi kacepet ku kapal. Sabab ieu kapal rek dirapatkeun. Jawab Ki Jaladri tuluy marentah ka juru mudi, sangkan kapal dirapatkeun kana kapal musuh. Soloyong ngadeuketan keduk keuna rada tarik kapal teu daek cicing, celeng-celeng opatan bajag laut kana kapal musuh. Karta nuturkeun bari jeung ngabar-ngabar bedog banyang. Bajag luncat kana kapal musuh ngan tujuan. Kabeh mancar. Waing dibabaj hiji-hiji. Ceuk ate Karta bari luncat celeng-celek ninca kapal dagang. Pedebat lumpat ka kamar kapten nu harita keur aya nu gelut. Kapten ditarajang ku anak buah Ki Jaladri. Seak bajag nyabetkeun bedog kana beuheung kapten. Lep kapten ngelok bari nyurungkeun meja leutik sorolok cedak kana dada bajag. Tapi teu bisa nyelametkeun diri kapten teh sabab bajag lauk rikat newak eta korsi. Saterusna dibalangkeun ka kapten, lep komrang di kamar kapten rame kuno tarung. Juru mudi, alarm, alarm. Kapten ngagorowok maksudna mah supaya tanda bahaya dihirupkeun. Teu kanyahoan yen juru mudi geus ditalikung ku bajag sejen mesin kapal ngadak-ngadak paeh. Bajag nu asup ka kamar mesin geus hasil ngancam juru mesin sangkan kapal dieureunkeun. Keur kitu kolebat celeng Karta asup ka kamar kapten, bajuna geus dialungkeun ka laut.
Nunapal dina awak lian ti kaos oblong, kolebat ngalugas bedog. Seak narajang ka bajag nu keur ngancam kapten. Tang dua bedog bantrok. Seak karta narajang deui, hiuk cakok keuna pisan kana punduk bajag. Rumpuyuk rubuh habak dicercer ku bedog palebah punduk napisan, beheung ampir sapat getih nguyumang di dinya. Kapten colohok bengong kasima. Kapten sing waspada, bajag laut nyerang, hayo hirupkeun deui. Tanda bahaya, kuring rek nulungan jurumudi. Tapi awas kapten. Karta ngagorowok tarik lantaran tukangeun kapten aya nu luncat narajang. Lep karta ngelok. Konyerang kapten ngelok, konyerang bedog kana bilik kapal. Seaku karta dipapag, terang bedog bantrok akhirna ger karta tarung jeung bajag nu ngabungohan kapten. Eta bajag kageteun sabab apal ka karta. Karta, nanaon sia ha? Malah ngabelaan musuh. Jempe setan musuh aing mah sia deuleu, jawab karta. Seak narajang deui bedog nyebuk ngancam dada lawan. Kolebat tang ditakis kemang seuneu nepi ka ngaburica. Ari kapten sadar manehna kudu nyalametkeun kapal jeung panumpangna. Jeleng muru alat-alat tanda bahaya. Harita keneh sirine ngahiung para pagawe kapal pating korejat. Terus lalumpatan ka kamar kapten. Tapi samemeh kupul kapten ngagorowok tina pengeras suara yen kapal diancam bahaya. Harita keneh pagawe nyarekal pakarang ceng kana bedil. Sabedilna porobot ngutahkeun pelor ditujukeun ka kapal Jaladri. Atuh Ki Jaladri ge teu cicinggeun manehna marentahkeun ka anak buahna sangkan males nembak. Porobot bedilna ngutahkeun pelor. Silih tembak menipating gorowo kaayaan mata keung jeung mata ketir. Geleger suara Maryam disada sababaraha kali. Purinyai porobot kapal Ki Jaladri ancur kakeunaan ku Maryam. Ki Jaladri gogorowokan merek omano balad nerada panik sabab kapal ruksak. Mundur! Ki Jaladri nitah mundur. Jurumudi rikat mengkolkeun kapalna ngajauhan kapal musuh. Tapi bari terus ngutahkeun pelor ka pihak musuh. Serang terus jangan biarkan lari. Serang terus. Kasora kapten tina pengeras suara. Geleger Maryam beuki rame. Ngahujanan kapal Ki Jaladri nu keuna ku pelor nu pating jererit bari nangkarak bengkang. Sawareh ngadayagdag mani getih. Anak buah Ki Jaladri geus loba nu tatu sabab serangan ti pihak musuh kacida bangetna. Ari karta para mitra, harita geus hasil ngarubuhkeun musuhna. Dua bajag palastra ku leungeunna, celeng luncat ka palebah jurumudi. Seak narajang bajag nu ngajaga di dinya, puguh bajag teh heraneun pok nanya. Karta, nanaonan ari maneh si itu akutan barang kana kapal? Hayo bantuan batur tuh. Cek eta bajag bari tutunjuk. Tapi karta teu nemalan minangka jawabana teh bedog nu geus mani getih disabatkeun kana beheung si bajag. Seak tang ditakis ku bedog ker tarung. Karta ngalawan bajag. Keur kitu salah saurang pagawe kapal nyampeurkeun bari nyekel kunci Inggris. Seak narajang ka bajag beredag bebenul kunci Inggris kana sirah bajag. Kuak ngagorowok rubuh dituturkeun ku bedog karta nu ngancam tak-tak. Seak cekok burial ketih bijil menuju bajag dehudang deui. Anjeun saha bajag teu lain? Pagawe kapal nanya. Lain dewek lain bajag tapi nulungan kapten. Tuh buru-buru ka ditu bisa anu narajang deui. Dewek rek ka kamar mesin. Jawab karta. Corelat jeleng ka kamar mesin tuluy lumpat tarik naker. Tapi di tengah jalan aya nu ngahalangan hiji jalma jangkung gede jiga urang barat. Karta ngarandeg manehna pepeta sabisa-bisa. Nuduhkeun ka kamar mesin. Rek nerangkeun ku basa Inggris teu bisa. Cukup ku pepeta, untung eta jalma ngartieun. Parebet milu lumpat ka kamar mesin, barang tepi kasampak teh juru mesin geus diborogod ku tamang mesina kapaeh, mesin kapal teh. Kurang ajar modar sia bajag edan. Karta ngagorowok bari narajang ka anak buah Ki Jaladri nu keur ngajaga diri. Puguh meuni calangap bakat ku kaget. Tapi teu kaburu tatanya lantaran bedog karta nyamer manten kana beheungna. Lep ngelok bari nyabetkeun bedog. Malik narajang tang diadu akhirna ger tarung. Urang barat ngarti kana eta kajadian kop kana pipah besi sagede leungeun orok. Seak dipake narajang bajag. Celeng bajag luncat ka luhur. Hiu cabetkeun apisan kana bincurangna. Kuak ngagorowok rubuh dituturkeun ku bedog karta nu ngancam dada. Seak pres burial getih nangucur bajag mulahek. Naik ka luhur, bajag loba keneh di ditu. Karta nyarita bari pepeta. Berebet lumpat deui ka luhur urang barat teh ngartieun
sigana teh para mitra manehna lumpat nuturkeun Ki Karta. Para mitra kaum dangu, baranggok kana hamalan kadua di dinya aya nu keur tarung. 5 lawan hiji pagawe kapal ngepung bajag saurang tapi heserek beunangna. Sabab bajag mawa pakarang ari nu ngepung lemor, Karta mikir sakedeung tuluy ngagorowok. Mundur, keun bagian aing ieu mah, Karta siga nu gelo. Sabrut narajang kana anak buah Ki Jaladri, ari nu ngepung nanying rai bangun gempeur, seat terang bedog bantrok mata ketir. Kemang seuneu pating buricak Karta bener-bener toh pati jiwa raga. Ngabelaan kapal dagang teh hayang ngancurkeun anak buah Ki Jaladri, tapi nu saurang ieu mah tetela kesit jeung rancingeus. Dilawan ku Karta ge teu rubuh, malah mah Karta ampir-ampiran kadesek. Untung urang asing teh mantuan manehna nyekel keneh pipah beusi. Seak narajang celeng-celeng bajag luluncatan. Nu akhirna kabur celeng kecebur ka laut teu katempo da poe. Kurang ajar. Cila kamun kabur lah. Batur-batur awas sing waspada ye. Balad bajag mau pakarang lengkep kabeh sing tatan-tatan. Karta ngagorowok mere pepeling kanu aya dina kapal. Ari kapten gogorowokan tina pengeras suara sangkan para panumpang ulah bijil ti kamarna. Bisi kena ku pelor ti pihak bajag. Atun aya di luar teh ukur pagawe kapal. Nu boga kawajiban pikeun nyalametkeun kapal jeung panumpangna sarta geus asak latihan. Karta luncat ka kamar kapten teu lila geus aya gigireunana. Kesa ngucur menuju amekan ngahegak bakat ku capek. Bedog nu dijingjing baloboran getih. Pok Karta nyarita. Kapten, parentahkeun anak buah anjeun ieu kapal buru-buru pajukeun bajag-bajag edan ulah sina sing pokona mah ulah sina nepi ka beunang, urang udag sina nepi ka beunang. Ancurkeun sakalian. Ulah sieun sabab balad dengan karisa eutik. Tilu bajag geus paragat nyawana ku bedog guring. Kitu ceuk Karta bari pepeta. Panon mencerong ka kapten kapal. Ai kapten kapal colohok manehna ge neuteub ka Karta nu ngahega. Baik, saya akan perintahkan. Harita keneh kapten mere komando sangkan kapal ngudag musuh nu kabur. Tekung silila gerung mesin hirup deui juru mesin geus bisa ngajalankeun tugasna. Kitu deui juru mudi geus nyekel ka mudi. Malah mah para mitra kalayan sampurna. Seu kapal ngudag balad Ki Jaladri sedengkeun Maryam teu eureun-eureun ngutahkeun pelorna. Hajar terus. Karta gogorowokan jiga nu edan. Manehna geus bisa kitu teh. Mun ngomong mah kabaturna, harita kapal terus nyewuk ngudag musuh bari ngutah-ngutahkeun pelor. Ngapunten, manehna geus biasa ngomong kitu kabaturna jadi gitu. Kocapkeun Ki Jaladri harita amek-amekan lantaran anak buahna nu luncat kana kapal teh saurang ge taya nu mulang. Sedengkeun kapal manehna ruksak akibat tembakan Maryam. Ki Jaladri lumpat ka juru mudi hauk nyarekan. Hayu lumpatkeun sia. Sigjag belegug sia. Nyingkahan tembakan musuh. Awas, balad geus loba nu rubuh, bahaya gede euy. Kitu ceuk Ki Jaladri. Juru mudi gugup ngamudi kapal di barengan ku hate geumpeur. Kapalna jigsag leuwih ti misti, akhirna mah gagaleongan lumpat jadi ngenoran. Sing bener sia bawi. Teu becus kitu kadaracan, padul sia. Ki Jaladri ngambek celeng ngadeuketan juru mudi. Kap leungeunna dicekel, tuluy dikonta tongtak sina mundur. Juru mudi beuki gugup, rubuh bujurna titeuneut kana papat. Tuluy nyengir bari nangtung lalaunan. Segala Maryam nomor 3. Keun, kamu di ku aing sia. Ceuk Ki Jaladri bari tuluy nyalametkeun kapal. Sangkan teu bahe ka kenca. Ari juru mudi lumpat muru Maryam nomor 3 nu harita geus taya nu nyekel sabab jadi tadi katema ku pelor musuh. Kapal Ki Jaladri can normal lumpatna atuh mereka sempetan ka kapal musuh. Nu harita geus nyuruwuk ngudag bari teu eureun-eureun ngutahkeun na pelorna. Mani pating borobot, pating geleger mata keung, puri nyai, peledag, awak kapal kena, awak kapal belah kenca katemak, kaleong kapal oleng leuwih rongkah, Ki Jaladri gugup ngagorowok tari. Barudak, serang terus, beakeun pelor nu aya. Ulah mundur tuluy tembak. Borobot anak buahna males nembak ka musuh. Tapi para mitra sadaya, jumlahna teu saimang. Pelor musuh nu ngahajuanan kapal Ki Jaladri leuwih loba batan pelor manehna nu dipake males narajang. Borobot kubrag tihang layar katemak tuluy potong sarta ningang kana bagian sejen. Anak buah Ki Jaladri ngajerit sirahna katinggang pisan. Leok kapal Ki Jaladri kagigir maju geus dengdek.
Ki Jaladri gugup pelantaran kakara harita manggih kajadian kitu. Manehna teruing ngamudi kapal sabisa-bisa tapi pelor musuh beuki maceu. Pating borobot, pating beledag, sarta kadenge pating hariung luhureun sirah. Waduh. Wah bahaya ieu cilaka gede euy. Wah. Waduh, kamu dimacet euy. Ki Jaladri humandeuar akhirna celeng luncat muru Sakoci, gancang disiapkeun bisi perlu nyalametkeun diri samemeh kapalna kalebu. Ki Jaladri gogorowokan ke anak buahna sangka nyalametkeun diri masing-masing. Kero ngagorowok ngabejaan ke anak buahna. Kamu diwacet, kapal bocor, mundur. Cileng anak buahna laluncatan kana Sakoci. Soroso diturunkeun ka laut. Kacebur laluncatan ka laut. Malah Ki Jaladri oge nuturkeun. Bareng jeung kitu pelor mariem musuh keuna kana awak kapal nu kenca. Borobot ancur sapada harita. Lep kapal beuki hanap mimitina dengdek, lila-lila bahe ka kenca. Karelep kapal bajo anu kawantara jahat teh kalebu. Nu tinggal iwati cai laut nu muter. Jadi tana kana ngilesna kapal bajo anu jahat. Para mitra kaum dangu, ari Ki Jaladri jeung anak buahna opatan, harita teh aya dina Sakoci nu majuna teu tentrem. Lantaran cai laut palebah dinya ngadak-ngadak jadi motah, sakitu ge untung teu kaserot ku kajero cai anu muter, lantaran Ki Jaladri jeung anak buahna usaha satekah pola nyingkahan eta tempat. Terus dayung ku sararea euy. Awas cai muter eta. Cai muter sia udangeun. Terus. Ceuk Ki Jaladri gogorogokan mere komando ka anak buahna. Sakoci salamet teu kaserot ku elekan akibat kalebuhna kapal. Tapi bahaya saja nuturkeun harita teh lampu sorot tina kapal dagang teh nyebrot ka palebah Ki Jaladri jeung baladna. Berebet sora bedil mesin teh ngutahkeun pelor. Seor kagigireun Sakoci. Cai laut muncrat. Kahujanan ku pelor atuh puguh Ki Jaladri jeung anak buahna meni pating rarempod bakat ku sieun. Pelor menigas nembus kana awak. Ki Jaladri teu eureun-eureun marentah sangkan terus ngawelah Sakoci. Tapi taya hartina para mitra tanaga jelema nu geus leuseuh. Teu sanggup ngalawan kakuatan mesin kapal nu tohaga. Seor cai laut mota. Kapal dagang geus deukeut kana Sakoci. Borobot bedil ngahujanan deui ka balad Ki Jaladri. Tadi mah berebet para mitra sadaya. Ai berebet mah sora bedil berebet malumpat gitu. Itu bahasa Sunda orang berebet sora bedil ngaberebet. Tapi lamun berebet lumpat, beretak lumpat, berebet lumpat, beretak lumpat gitu. Mangga urang teraskeun deui. Waduh, tulung salah saurang anak buah Ki Jaladri kabeunangan walikatna. Maka ningkeur ngawelah beulah katuhu sedengkeun anu ngawelah beulah kenca teu eureun. Akibatna Sakoci muter ka katuhu soloyong lempeng pisan kan awak kapal. Cedak, curalit, blok Sakoci bahe. Nu tumpak racleng ka laut. Kerlep kabeh teu dimueul deui. Lantaran cai nu kadupa ku kapal mota. Sakoci geus nangkuban ka buntang banting panumpangna teuing kamarana teu kanyahoan kumaha nasibna. Kocapkeun di luhur dina kapal dagang teh Karta jeung kapten kapal melong kana cai. Ngawaskeun musuh-musuhna nu geus kalebuh. Lampu sorot tuluy ngincer kana cai tapi musuh teu aya nu temong, kabeh ngalalep ka jero cai, nasibna teuing kumaha. Wanuju lah. Ayeuna mah aman di laut Jawa teh sabab balad bega laut nu diluluguan ku si Jaladri geus kojor kabeh. Ceuk Karta ngomongna tari. Hatena ngarasa lugina sabab Ki Jaladri jeung kapalna geus kalebuh. Nu ngariung di dinya pating lalieu ka Karta sora bedil geus jempe. Mariem oge geus reureuh harita Karta pada ngariung. Pada hayang nyaho kana sabab musababna. Sararea panasaran. Ari kapten kapal dilapisan neuteub ka Karta breh nempo bengker sirah Karta. Nu sarua jeung bengker sirah para bajang. Kapten reuwaseun sabab kakara sidik ayeuna kalayan teu sadar. Leungeun katuhu nyabut pesto lalaunan tuluy ditodongkeun ka Karta. Bari nanya panon molotot. Ulah nyoba-nyoba rek nipu ka saya. Hayo bejakeun. Naon maksud anjeun nu sanyana? Rek nyamar? Rek nipu atawa kumaha? Ayeuna saya nyaho anjeun salah saurang di antara para bega laut tadi. Ulah kikituan kapten, kuring geus topati jiwaraga ngabelaan kapten jeung nu aya dina kapal ieu. Ulah waka goreng sangka, dengekeun lalakon hirup kuring ieu nu pinuh ku katungaraan. Jawab Karta tenang.
Manehna teu sieun najan ditodong ku pestol ge, malah mah bedogna tetep dicekel, sorot panon bangun anu nangtang. Kumaha lalakon anjeun nu sanyana? Naon maksudna? Teu loba catur para wargi. Eta kasempetan ku Karta digunakeun derek-dek harta nyaritakeun lalakon hirupna. Ti mimiti naek kana kapal barang ti Cirebon teh kabeh ditetek taya nu kaliwat nepi ka danget harita. Nu ngariung di dinya ungut-ungutan kabeh ngarti kana omongan Karta nu nyaritakeun lancar jeung tegas. Oh, jadi kitu. Terus kumaha maksud anjeun ayeuna? Ceuk kapten. Cita-cita kuring geus laksana, kuring geus hasil ngancurkeun kapal barang. Kapal bajag nu kacida jahatna, sarta kuring geus hasil misahkeun diri ti eta rombongan. Taina kuring rek menta perlindungan ka kapten. Mun bisa mah milu digawe di kapal. Kuring boga keahlian dina urusan masak. Oge bisa milu digawe ngurus kapal. Nyekel kamudi jeung geus sanggup. Ngurus mesin oge sanggup. Urusan layar geus ngarti. Kitu di urusan-urusan sejen. Pokona mah nu aya hubungan jeung kapal laut, kuring geus nyaho sarta ngarti. Nganupang ahlina mah dina urusan masak. Tah kitu kapten. Cekap Karta terang-terangan nyarita teu asa-asa. Kapten ngahuleng teu gagabah rek narima pagawe. Komo kitu narima pagawe di tengah laut. Atuh para mitra sabab kudu aya pamikiran anu asa, kudu ditimbang-timbang heula untung rugina. Malah sarerea ge ngaharulang milu mikiran kana masalah eta, lila-lila pok juru mudi nyarita manehna asa kahutangan budi ku Karta. Kapten, saya nama tampi we lamaran ti ieu jalmi. Sabab manehna ge geus gede jasana ka diri abdi. Mun teu ditulungan ku manehna, duka kumaha nasib abdi ayeuna. Sabab tadi teh ditalikung ku Bajo. Perkara eta mah saya ge ngarti, sabab saya sorangan memang ditulungan ku ieu jelema. Bener urang sarerea geus kahutangan budi ku nu ngaran Karta. Tapi pikeun narima hiji pagawe kudu asak pamikiran. Jawab kapten, tetep hati-hati dina nyaritana, teu trusuh mutuskeun. Kapten, ulah cangcaya. Eueuh nu perlu dipake ka hariwang. Kuring moal ngariweuhkeun ka kapten, moal ngarugikeun ka pangeusik kapal. Kuring mah menta pagawean soten lain rek neangan kauntungan, tapi sakadar mihapekeun eusi peujit. Pokona mah asal meunang dahar tah kitu. Ceuk Karta ngajelaskeun pamaksudanana. Atuh kapten ngahuleng deui bae akhirna mah ngajak Karta ka kamarna. Rek badami nu leuwih asak, samemehna Karta marentah heula ka anak buahna, sangkan mereskeun parabot nu ancur. Oge nguruskeun balad bajag anu bejog laut nu maot dina kapal. Saterusna mah anak buahna digarawe nurutkeun tugasna sewang-sewangan. Layon bajag laut dialungkeun ka laut, sabab taya jalan sejen iwati kitu. Peuting eta mah perjalanan teh kaganggu lantaran pagawe kapal sibuk beberes. Barang-barang nu rusak, loba alat nu kapaksa kudu dibebener heula, ancur tapak pelor. Ari para penumpang harita teges menang-menang mareunang bijil ti kamarna tuluy pating rariung nempokeun nu digarawe. Bari silih tanya jeung baturna barang geus nyarahoyen kapalna dibajak kabeh oge pating rarenyag reuwas. Harita Karta keur ngobrol paduduaan jeung kapten. Waktasna see para mitra sadaya.